rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila hadrati abaina wa ummahatina khususan ila hadrati abi wa ummi yarhamuhumullah wa ghafara dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin sareng eta tetep dina hiji hadis. Manari sajalma usiba anu dimusibatan si man bi musibatin ku hiji musibah palyadkur teras eling si man musibatahu kana musibahna si man bi sarta kami pa innaha karena sanyana musibah eta adomul masoibi pang pohara-pohara na pirang-pirang musibah. Wa ka annal qadiyal husainan jeung kaya sanyana saha Imam Qadi Husain eta min akabiri aimmatina ti pirang-pirang gegeden pirang-pirang imam urang sadaya. Akhoda etanyana Qadi min hadatina ieu hadis qaulahu kana cariosana Qadi Husain alladzi aqra'u anu ngaku ieu aimatina huka Qadi kana itu hada alaihi ka Qadi Husain yajib wajib ala kulli mukminin kasaban-saban jama mukmin naon ayyakuna yen kudu bukti naon hajanuhu sedihna itu kulu mukmin eta ala pirokin Nabi sallallahu alaihi wasallam perpisahanna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mina dunya ti dunya aksaru eta leuwih seueur sedihna minhu tinimang itu tadi teh naon hajnuhu ala piroki bawaihi atas papisah ibu ramakna itu kulu mukmin kama yajibu seperti wajib alaihi ka kulu mukmin naon ayyakuna yen bukti saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam eta ahabba leuwih dipika cinta ilaihi ka itu kulu mukmin min nafsi tinimang dirina mukmin wa ahlihi jeung keluargana mukmin wa malihi jeung hartana mukmin. Wa fi ahorin sareng eta tetep dina hadis anu sejen ari lapad innamas sabru pastina ari sobar eta inda sodmatil ula dina nalika musibah pertama. Ayat tegasna innama yuhmadu pastina dipuji naon as-sabru kasobaran inda mapa inda
inda mupajaatil musibati dinalika kaget naon ngadadak datangna musibah. Wa amma pima sareng anapun dina perkara ba'du anu tetep dina sabada na itu sodmatil ula payaqau mangka tumiba an naon as-suluwu ngareremahna hate toban kalawan eta watak. Wa min sama sareng eta tina arah-arah itu sobru inda sodmatil ula. Qala nyarios saha ba'duhum sapalihna ulama. Yang bagi penting lil akili pikeun jalma nu berakal. Naon ayaf ala yan migawe si akil binapsihi kana dirina akil awala ayamil musibati dina mimiti pirang-pirang poena musibah. Makana perkara yap alu numigawe hu kana maksa al ahmaku jalmanu kumprung ba'da homsati ayamin dina sabada 5 pirang-pirang poe. Wa fi hadisin ahor sareng eta tetep dina hadis anu sejen. Ari lapad anna dorba sanyana neungelan atau nyabokan alal pahdi kana pingping indal musibati dinalika menang musibah yuhbitu eta matak ngalebur itu dorba al ajro kana ganjaran. Wa waroda sareng kawarid bi hadisin dina hiji hadis manaon man ari saha jalma qaddama anu kapiheulaan maot qaddama anu kapiheulaan maot man salasatan kana tilu minal waladi ti budak. Jadi kapiheulaan maot ku budak tapi ka tilu budak miheulaan maotna teh lam yablugu anu canda rugi itu salasah alhinsa kana baleg kanu maka bukti itu salasah lahu pikeun itu si man hisnan eta jadi benteng hahalang minan nari tina neraka. Sajalma can nu kapiheulaan maot ku budak bari budakna teh can tepi kana usia baleg can bisa jeung can asup kana catatan dosa kanu bakal bukti eta maotna budak nu can baleg nu tilu teh bakal jadi benteng hahalang tina panasna neraka. Qala ngadawuh saha Abu Darda rodia muga tinggal bendu saha Allah Gusti Allah anhu ti Abu Darda qaddam tu kapiheulaan maot kuring isnaini kadua budak. Qala Nabi wasnaini jeung kaduaan. Qala nyarios deui jalma ahor nu sejen ini sanyana kuring qaddam tu eta kapiheulaan maot kuring wahidan kana budak sahiji. Kapiheulaan maot aya nu pangheuleuna mah ku tilu budak, nu kadua ku dua budak, nu katilu ku saurang budakna teh maot. Qala nyarios Kangjeng Nabi wawahidan jeung kana sahiji. Walakin dalika jeung tatapina ari itu walakin dalika jeung tatapina ari itu madkur tina sobru tadi madkur sobar tapi awali sodmatin dimimiti sodmah teh can asal nama tabrakan pertama tapi mimitin mah kurang mah memeh musibah datang sobar geus nyampak ya gitu. Wa fi hadisi muslimin sareng eta tetep dina hadis Muslim ari lapad annal atpala sanyana pirang-pirang bocah kecil bocah cilik daamisul jannati eta pirang-pirang anu leutik na teh daamisul jannati eta pirang-pirang penghuni surga
Jadi budak leutik geus maot. Ae hujabu abwabiha tegesna anu ngajaraga pirang-pirang pintuna jannah. Ya talaqo eta bakal ngajemput sah ahaduhum salah sahijina itu atpal abahu ka bapakna atpal. Auqala atau nyarios itu rawi. Qala nyarios abawaihi eta ka ibu ramakna. Jadi budak anu geus moti heula sukana teh cenah ngajega we dina pintu surga teh ek ngajemput ka bapana atawa cenah ngajemput ka inung bapana. Paya hudu maka nyepeng cenah itu si atpal ka itu ahad nyepeng si ahad bisaubihi kalawan bajuna itu abahu. Auqala atau nyarita si jalma biadihi ku pananganna ayu cenah Pak lebet palayan tahi maka eureun cenah itu ahad ya dukhulu asub itu ahad ya si abah al jannata punten hatta yudhila tepikeun ka diasupkeun itu abahu al jannata ka surga. Wa fi khabari muslimin sareng eta tetep dina hadis Muslim. Annahu sanyana kalakuan mata eta maot saha Ibnu Abi Tolhah mata maot putra pamegetna Abi Tolhah min Ummi Sulaim ti Ummi Sulaim. Pakolat maka nyarios itu Ummi Sulaim kacarogena teh kieu cenah la yuhaddisuhu teu nganyarkeun kuring kana ka Abu Tolhah illa anak kecuali ari kuring eta palam majaa dina samang-samangsa datang Abu Tolhah carogena korobat maka korobat ya sangat ngadeuketan maksudna teh ngadeukeutkeun nyuguhkeun korobat nyuguhkeun itu Ummi Sulaim ilaihi ka Abi Tolhah asyaahu kana hidangan sore na Abi Tolhah. Jadi uih damel uih perang Abu Tolhah teh terus ku istrina nyata ku Ummi Sulaim sor diasongkeun lalauh hidangan sore na teh ka Abu Tolhah kacaroge. Paakala teras we nuang Abu Tolhah wasariba sareng nuang ngaleueut Abu Tolhah. Sumatasna atulu we dangdan. Itu Ummi Sulaim teh tos rengse caroge na tuang leueut tos beres sagala. Sumatasna atulu we dangdan cenah Ummi Sulaim teh lahu pikeun itu Abi Tolhah kanggo carogena. Sana kana pang saya-sayana dangdan saya-sayana makanat nu tebukti itu Ummi Sulaim tatasonna eta dangdan qabla dalika dina samemehna biasana mata dangdan kitu cenah samemeh maot putrana. Pawakoa terus we tos dangdan kitu mah naon tah pawakoa tulus ngajima geus penampilanna geus sareungit geus gaya acuk nu pangsaena dianggo nyodorkeun ka carogena pawakoa terus we ngajima Abu Tolhah biha ka Ummi Sulaim palamaro athu ta ieu cirina istri anu soleh jeung bisa nenangkeun kana katugeunah salaki teh. Palamaro athu maka dina samang-samangsa ningali Ummi Sulaim ka Abu Tolhah annahu sanyan Abu Tolhah eta qad sabi'a tos wareg jimana tos wareg
wa asoba sareng tos puas minha ti Umi Sulem tos katingali Abi Tohlah tos puas tos wareg dipasihan tuangeun atos leuteun atos pasihan naon salirana dipasrahkeun atos. Qolat nyarios Umi Sulem, ya Aba Tolhah, he Aba Tolhah kacaroge akang mun ceuk urang. Aro aita naha henteu ngawartoskeun cenah anjeun. Cik cenah ceuk urang mawartoskeun. Kumaha lau ana qauman lamun tetep saenyana hiji kaum aaru eta nginyeumkeun cenah kaum hiji masyarakat nginyeumkeun ariyatahum kana barang inyeumanana ahlal baita ka ahli bait patolabu tuluy we menta deui itu kauman ariyatahum kana inyeuman barang inyeumanana ceuk urang mah hiji kaum nginyeumkeun barang ka hiji jalma terus eta menta manawi atos cenah kitu bade dicanak eta barangna lahum ayamna uhum naha eta pikeun kaum ayamna yen nyegah ka itu kaum rek bisa nyarek moal cenah lamun barang dicanak deui ku nu gaduhna kitu maksudna. Qala ngawalar Abi Tolhah la moal atuh cenah henteu. Qalat nyarios saha Ummu Sulem istrina. Pahtasaba ceuk Ummu Sulem ka Abu Tolhah kacarogena. Mangka kudu nyuprih ganjaran cenah anjeun ibna ka putra pameget anjeun. Nah, kakarawe ti dinya mah pagodiba maka bendu Abu Tolhah. Naon maksudna ngawartoskeun nyuprih ganjaran ka putra teh putrana naon teh tadi teh maot teh. Wa ta sareng dongkap we cenah itu Abu Tolhah ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pahbarahu terus ngawartoskeun Abu Tolhah ka Rasul. Pakola mangka nyarios Rasul barakallah ku Abu Tolhah teh didongengkeun Gusti cenah abdi teh dikantunkeun ku pun anak. Saur Rasul teh kalah barakallah lakuma pi lailatikuma. Mugi ngabarokahan Gusti Allah lakuma ka anjeun duaan Abu Tolhah jeung Umi Sulem pi lailatikuma dina peutingan duaan anjeun. Waruya sareng diriwayatkeun naon an Ibnu Umar. Sanyana putra pamegetna Umar dohika eta seuri Ibnu Umar indadap nibnihi nalika ngurebkeun ngubur putra pamegetna Ibnu Umar. Ibnu Umar makalah seuri nalika putrana dikurebkeun teh. Pakila maka ditaroskeun lahu ka Ibnu Umar. Atadhaku naha seuri cenah anjeun kalah seuri ceuk urang mah budak maot teh. Pakola mangka ngawalar itu Ibnu Umar aradtu ngarepkeun kuring an urgima kana yen ngahinakeun kuring asyaitona ka syaiton. Waqala sareng nyarios Abu Ali Ar-Raziu sobih tak ngabarengan anjeun al-pudaila ka pudel. Oh. Sohib betu gitu, sohib tu punten. Sohib tu ngabarengan kuring al-pudaila ka pudel salasina sanatan dina 30 tahun. Maro ayatuhu teu pernah ningali cenah kuring ka pudel dohikan bari seuseurean kitu cenah ditinggalkeun maot. Wala mutabasiman malah teu senyum-senyum acan teu mesem. Komo ieu mah seuri ngagalak-galak. Wala mustabsyiron jeung teu bungahan cenah pudel illa yauma mata kecuali dina poena maot saha ibnuhu putra pamegetna pudel. Aliun tegesna jang Ali. Pakultu maka naros kuring lahu ka itu pudel. Pidalika dina itu madkur kalah seseurian.
tara seuri tara senyum-senyum acan tara bubungahan kecuali bungahna teh pudel mah dina nalika maot putra pamgetna nyata Ali maot. Pakola maka nyarios itu pudel innallaha ta'ala sanya Gusti Allah ta'ala eta ahabba leuwih bika cinta Allah amron kana hiji perkara pa ajab tuhu maka nyubadanan kuring kana amron wahaka sareng ngahikayatkeun saha al Yafi'i Imam Yafi'i an Abil Hasan Asy-Syirazi qala Abil Hasan kharajtu kaluar kuring hajan barina munggah haji ila Baitillahil Haram ka Baitullah al Haram pabainama ana maka dina waktu antara ari kami atupu eta keur tawaf Abil Hasan Asy-Syirazi keur tawaf atupu waidan sareng dinalikan atupu bimroatin anak bimroatin kami patepung jeung hiji awewe qad adoa anu tetela cek urang manon moronyoy herang bercahaya naon hasan wajhiha kacantikan wajahna itu imro'ah eta cenah kot moronyoy kitu wajahna pakultu maka nyarios cenah kuring wallahi demi Allah ma ra'aitu teu ningali cenah kuring ilal yaumi tepikeun ka poe ieu qattu sama sakali can pernah cek urang ningali awek pikeun ka herang kieu kot ngaboronyoy cenah saking ku beautifulna nadorotan kalawan paningal nu mencrang kieu wa husnan jeung tegesna beautiful cantik jelita mislah hadhil mar'ati anu saperti ieu awewe wa madaka jeung teu ari itu nadrotan ila likilatil hammi kecuali eta tina sakedikna kabingung wal hazani jeung kasedih kana langsaan pasamiat maka ngupingeun cenah itu imro'ah dalikal qaul kana itu caritaan miniti kuring beureun tarik teuing naon ngobrolna kakupingeun ta cenah caritana pakolat mangka nyarios itu imro'ah kaipama eta saperti kumaha ari cariosan at kulta ngucapkeun anjeun ya hadar rajulu hei lalaki wallahi demi kana ulah wallahi ini sanyana kuring lawasi kotun eta anu tetep kumandal bil ahzani kana pirang-pirang kasedih wa maklumatin jeung awe anu diraheutan wa maklumatil puadi jeung awe anu disakiti hatena nu diraheutan hatena bil humumi kalawan kabingung wal asjani jeung pirang-pirang kasedih ma yusraquni henteu ngabarengan cenah ka kami pihak dina itu humum saha ahadun hiji saurang oge pakultu maka nyarita kuring laha kaitu imro'ah wa kaipa sareng eta kumaha dalika ari itu dalika ari itu wallahi ini tadi qalat nyarios cenah itu imro'ah dibhu jawaji geus motong cenah saha dabaha geus motong saha jawaji salaki kuring satan kana hiji doma duhan barina karena kurban atau anu dikurbanan biha kalawan itu sat wali sareng eta tetepikeun kuring wildanun ari aya wildan anu budak leutik budak sogironi anu
leutik duanana. Yalgiani anu keur arulin duanana. Wa ala sadi tipli jeung eta tetep atas dua pentil susuna. Wa ala sadi jeung atas dua susuna tiplun ari budak leutik gitu. Yurdau anu keur disusuan itu tiplun. Pakumtu maka ngadeg kuring lasna kana arek migawe cerang kuring cek urang rek nyieun to aman kana tuangeunana. Id kaget kola nyariosa Ibnil Kabir aipek teh cenage nyarita putra lalaki anu gede lisogiri ka budak nu leutik ka adina. Ieu teh kieu hiji awewe kabingungan jeung ngarasana langsa budakna maot gara-gara ningali bapakna mencit hewan kurban, mencit domba ditingalikeun ku budakna adi lanceuk tah ningali bapana keur mencit teh. Bari eta budak teh cenah ge leutik keneh keur arulin masih keneh nempel keneh nyusu keneh. Ari pek teh naon tah ngucap cenah saha Ibnul Kabir anak nu panggedena lisogiri ka adina leutik. Ala urika nahan teu ningali cenah anjeun cenah ceuk nu lalaki lanceukna ka adina. Kaipasona kana siga kumaha migawe saha abi bapa urang bapa kami bisati kana doma. Kola nyarios ngawalar itu sogir bala leres mun cenah katingali migawe. Pajahu truy ngadengdekeun cek urang ngagolerkeun itu si Kabir ka si Sogir terus we disarenekeun tah adina teh wadabahu jeung mencit eta geresel teh dipencit eta nu budak nu leutik adina kulanceukna wahoroja sareng kaluar hariban bari kabur geus kitu mah kaget ningali darah meureunnan kabur tah nahwal jabali kana arah gunung kabur tah lanceuk nu mencitna teh paakalahu maka nuang cenah ka itu Kabir naon di bun serigala pantolako tuluy we berangkat saha abuhu bapana itu tadi kabur pitolabihi init sahabu pitolabi dina neanganna itu si Kabir padrokahu tuluy we meunakan ka itu abuhu sa naon al atau sudah agak pamata maot deui cenah ge itu abuhu pawado tu nyimpen we cenah kuring atip la ka budak wa kharajtu sareng keluar kuring ilal babi keluar angduru bari ningali kuring mak kana perkara mak paala kana naon perkara abuhu migawe bapana itu budak tadi pada bak maka ngarayap saha atip lu budak ilal burmati kana pendil pada bak maka ngarayap cek urang mengoronang da puguh keur nyusuk keneh pada mana atip lu ilal burmati kana pendil teh naon katel gede wahia bari ari itu burmah eta ala nari luhureun seuneu keur ngagolotrok teh urang paalko mangka nibakeun cenah itu tipli yadahu kana leungeunna diasongkeun pihak kana itu burmah wasobaha jeung nyicikeun cenah itu tiplu kana itu burmah ala nafsihi diaurkeun kana dirina itu tiplu wahia sareng ari itu burmah pendil eta katel gede tagla eta keur ngagolak
dicicikeun tah dipake mani mun pang tasaro mangka murutul marurag non lahmuhu dagingna itu tiplu puguh we dileobkeun ku Cipanas murutul dagingna an adomihi tina tulangna itu tiplu pabalago maka dugi naon dalika itu madkur ibnatan kaji budak li tetap milik kuring kanat nu bukti ibnatan putra istri inda jaujiha mungguh sarogena itu ibnatan paroma tuluy ngabalangkeun cenah binapsiha kana dirina itu ibnatan ilal ardi kana taneuh pawaqabtu tuluy pawapaktu bedan pawapakot maka metukan cenah itu ibnatan ajalaha keuna cek urang kana ajal umurna ibnatan Pa'aprodani tuluy mencilkeun ka kami naon adahru waktu umur jadi we sorangan cenah min bainihim nu tetep di antara nu kabeh budak nu dua tadi maot silih pencit lanceukna kabur terus budak nu leutik anu keur naon cenah maot deui mani ku Cipanas pakultu maka ngucap kuring laha kaitu si mar'ah pakaipa maka eta saperti kumaha sobruki ari sobarna anjeun ala hadil muasaibi al adimati kana ieu pirang-pirang musibah anu pohara pikeun ka bisa sabar cenah anjeun nu tadi teh moncorong wajahna pakolat maka nyarios ngawaler itu si mar'ah ma min ahadin teu pati-pati aya ti hiji jalma mayyaja anu ngabedakeun si ahad as-sabro kana sobar wal jaja'a jeung ngarasula illa wajada kecuali baka mangihan cenah si ahad bainahuma antarana sobar wal jaja' minhajan kana jalan mutapawitan barina beda-beda Pa'ama sobru maka anapun ari sobar bihusnil alaniyati ku saena alaniyah pamolah pamahmudun maka eta nu dipuji al akibatu akibatna wa amal jaja'u sareng anapun ari ngarasula pasohibuhu maka eta pikeun nu ngabogaan jaja' gairu muawwadin bari anu teu digantian cekurang wa hukiya sareng dihikayatkeun an ba'dil masyayikhi anaon annahu sanyana ba'dil masyayikh ro'a eta ngimpen ba'dil masyayikh Sufyan as-Sauri ka Sufyan as-Sauri fil manami dina keur kulem pakola makanya rios itu ba'di lahu ka itu Sufyan Sauri keur kulem teh kieu cenah kaipa seperti kumaha cenah roaita ningali anjeun al mauta kana maut al pakola makanya rios itu Sufyan amal mautu anapun ari maut palatas al ulah nanyakeun cenah anjeun an adomatihi tina agungna maut wasiddatihi jeung bangetna masalah maut pakola maka naros deui itu ba'di ayul a'mali ari pagawe pirang-pirang pagawean naon wajadta nemukeun anjeun kana itu ayu anpa'u anu leuwih eta anu leuwih mangpaat cik cenah pagawean naon anu leuwih mangpaat nu kapanggih ku anjeun nalika geus maot pakola maka ngawaler itu Sufyan Sauri kullu amalin solihin ari saban-saban amal soleh anfa'u eta leuwih manfaat
walakinani tetapi ka kami najawatu salamat kami minal hisabi tina hisaban bistirja'i kalawan maca istirja kembali ke Allah. Maca istirja teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah cenah nu matak nyalametkeun kami mah tina hisaban mah maca eta nalika menang musibah teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa sobri jeung sobar kuring inda musibati nalika menang musibah inda musibati waladin nalika menang musibah hiji budak li anu tetep milik kuring mata maut itu walad. Faqala maka ngadawuh Allah Subhanahu wa taala ansaitu mopohokeun kuring waqad kubidot sareng tetela dicabut naon samrotu puadika buah hate anjeun pastarja ta tuluy masa istirja cenah anjeun wa hamadtani jeung muji cenah anjeun ka kami kulantaran kitu idhab berangkat cenah anjeun paqad gopartulaka maka tetela ngahampura cenah kami ka anjeun saur Allah ka Sufyan As-Sauri sayiatika ngahampura kana pirang-pirang kagorengan anjeun wado abtu jeung ngalipat gandakeun kuring saur Allah hasanatika kana pirang-pirang kahadean anjeun warofa'tu jeung ngaluhurkeun kuring darajatika kana pirang-pirang derajat anjeun goparo muga ngahampura saha al Gusti Allah sayiatina kana pirang-pirang kagorengan urang sadaya wado apa jeung muga ngalipat gandakeun Allah hasanatina kana pirang-pirang kasaean urang sadaya waropa'a sareng muga ngangkatkeun Allah darajatina kana pirang-pirang derajat urang sadaya kitu cenah. Khotimatun ari ieu eta hiji panungtung qala nyarios saha ashabuna ashab babaturan santri kami sadaya wa goiruhum jeung salianti ashab yuta akadu barina dikukuhkeun liman pikeun jalma ubutulia anu dibalaian itu siman dibalaian cocok dicoba bimusibatin ku hiji musibah bimayitin ke kumayit aw pinapsihi atawa dina dirina itu man bimayitin teh kala ditinggalkeun maot musibah nama aw pinapsihi atau musibah dina dirina aw ahlihi atau musibah ka keluargana si man aw malihi atau musibah kana hartana si man wa in khofat jeung sanajan enteng itu musibah wa in khofat jeung sanajan enteng musibah naon ayyuk saro yen ngalobakeun kana maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi cenah di mana-mana dibalahian ku hiji musibah lain ku maot hungkul atau musibah nu teu ngeunah kana diri, teu ngeunah ka keluarga, kana harta, maka lobakeun maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni, Allahumma ya Allah ajirni, mugi ngaganjar Gusti ka abdi pi musibati dina musibah abdi. Wakhlub alaya khairon minha, jeung mugi ngagentosan cenah Gusti alaya ka abdi khairon kana langkung sae minha tinimang musibah. 5 karena perkara wa ada nu parantos ngajangjikeun saha Allah Gusti Allah taala maru Allah man ka jalma qala nu ngucap si iman dalika kana itu istirja
bi anna alaihim kalawan saenyana eta tetep ka itu tadi man jalma sholawatun pirang-pirang rahmat mir rabbihim ti pangeranana itu si jalma wa rahmatan jeung jadi rahmat wa innahum jeung saenyana jalma hum ari itu jalma-jalma eta al muhtaduna anu marenang pituduh kabeh ae tegesna litarji'i pikeun jalma nu maca istirja innalillahi aulil jannati atawa pikeun surga wasawabi sareng ganjaran wali khobari muslimin sareng eta dina khobar Imam Muslim annaman naon annaman sanyana jalma qala anu nyarios siman dalika kana itu istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun ajarahullahu maka ngaganjar kasih jalma siman sahalus ya Allah wahlub jeung ngagentosan cenah Allah lahu kasih iman khairon kana kahadean wa Ahmadu sareng ngaluarkeun Imam Ahmad kana hadis mamin muslimin teu pati-pati aya ti seorang muslim wala muslim lelaki wala muslimatin jeung teu aya ti muslim awewena musibah anu dimusibatan itu muslim muslimah bimusibatin ku hiji musibah patadakaruha maka eling itu kulun kana musibah wa in tola jeung sanajan lila naon ahduha zamana itu musibah payastarji'u tuluy we maca istirja itu kulun kana naon musibah illa jaddada kecuali ngabarukeun nganyarkeun saha Allah Gusti Allah inda dalika dina nalikana itu istirja ngabarukeun pa'atohu maka maparin Allahu ka itu si muslim misla ajriha kana misil ganjaranana itu musibah yauma usibah dina poe di musibatan itu kulun wa qala sareng nyarios Ibnu Jubairin Ibnu Jubair laqad u'tiyat kana cariosan laqad utiyat yakin tetela di peparinan naon hadhil ummatu ieu umat indal musibati dina nalika musibah malam yu'tahu kana perkara anu teu dipaparinan kana itu masa goiruhum salianti itu tadi teh saha salianti itu umat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun umat nu sejen mah teu dipaparinan cenah kana lapad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun walau utu jeung lamun teh mah dibere itu goer hu kana itu emak perkara laqalahu maka yakin bakal ngucapkeun kana emak saha Yakub Nabi Yakub alaihi salam walam yakul jeung teu ngucapkeun cenah Yakub kan Nabi Yakub teu ngucapkeun ya asapa he eta waduh kaprihatinan cenah ala Yusuf ka Nabi Yusuf teu maca innalillahi ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf tapi kalaka ya asapa ala Yusuf ja'alana muga ngajadikeun ka urang sadaya saha Allah Gusti Allah ma'as sabirin sarta jalma-jalma nu sabar kabeh piddoroi dina waktu keur madarat wasyakirina jeung sarta jalma-jalma nu bersyukur kabeh pisarroi dina waktu keur bungah
Paslun ari ieu eta hiji pasal pit takjiati anu tetep ieu pasal dina martelakeun takjiah ngalayad atawa nyobar-nyobar bari ngabubungah kanu kamusibahan. Ahroja ngaluarkeun saha at-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud qala nyarios Ibnu Mas'ud qala kana cariosan qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan man ari sajalma aja anu ngalayad atau anu nyobar-nyobar si man takjiah teh atau santai nyobar-nyobar. Man ari sajalma aja anu ngalayad nu takjiah atau anu nyobar-nyobar siman musoban ka jalma nu dimusibatan palahu mangka eta tetep pikeun man mislu ajrihi ari misil ganjaranana itu musoban wahwa sareng ari itu naon hadis an Abi Barzah man ari sajalma aja anu ngalayad si man nu nganyobar-nyobar si man sakla ka jalma anu dipaparin musibah kusia eta dipakeanan burdan kalawan pakaian sutra serat digigir dinu lowongna. Sakla teh asal makna nama nyaeta istri anu leungit budakna anu ditinggalkeun maot ku budakna asal nama sakla teh. Sakla sama dengan asal maknana nyaeta istri anu leungit budakna ditinggalkeun maot. Tapi makna lazim nama nyaeta kaprihatinan. Saha jalma jadi kieu saha jalma anu ngaroremah anu nyobar-nyobar ka jalma anu kaprihatinan tah kitu. Umumpan kaprihatinan teh boh ditinggalkeun maot budakna, boh ditinggalkeun maot ku carogena, boh ditinggalkeun ku keluargana. Berarti prihatin tah keurna langsa. Terus diremah disobar-sobar ku nu ngalayad teh tah nu nyobar-nyobar nu ngalayadna teh ku sia. Maka dipakaianan cenah itu nu sok nyobar-nyobar ka jalma nu keur kaprihatinan burdan ku pakaian sutra isukan di surga. Wabnu Majah sareng ngaluarkeun Ibnu Majah wal Baihaqi an Umar bin Hajmin kana hadis ma min mukminin teu pati-pati aya ti hiji mukmin yu aja anu nyobar-nyobar si mukmin akhohu kadulurna mukmin bi musibatin kalawan di musibah illa kasahu angin eta makean ka itu si mukmin saha Allahu Gusti Allah azza wa jalla. Bari pakaiana teh min hulalil karomati tina pirang-pirang perhiasan kamuliaan yaumal kiamati dina poe kiamah. Tah paingan atuh sok aya peribasa takjiah ngalayad kanu ditinggalkeun maot, ngalayad nu maot. Takjiah teh hatosna nyobar-nyobar ka keluarga nu kaprihatinan. Saha jalma nu takjiah nu nyobar-nyobar ka jalma nu kaprihatinan maka bakal dipakaianan ku perhiasan kamuliaan di poe kiamah ku Allah Subhanahu wa taala. Tanbihun ari ieu eta pangeling-eling. Inna takjiata
Inna ta'jiyata sanyana ta'jiyah wa huwa hiya sareng ari ta'jiyah eta atas biru nyobar-nyobar wa dzikruma jeung nyaritakeun perkara yusalli anu ngaremah nenang-nenang sohibal mayiti kanu boga anu maot nyata nu ditinggalkeun maot nyobar-nyobar jeung ngupahan cek urang mah sina tenang kanu ditinggalkeun ka keluargana sina regreg ulah tepikeun ka nalangsa teuing wa yuhaffifu jeung ngaringankeun hujnahu kana kasedihna itu sohibal mayit wa yuhawinu jeung ngaringankeun cenah ngaringankeun ka itu sohibal mayit musibatahu kana musibahna itu sohib mustahabbatun eta disunatkeun tah jadi takjiah teh ira disunatkeunana mustahabatun disunatkeun qabla mudi salasati ayamin dina samemeh ngaliwat 3 pirang-pirang poe mimba didapni ti mimiti sabada dikuburna tah sunatna takjiah teh 3 hari samemeh mayitna dikubur cek urang wa tukrahu sareng dimakruhkeun takjiah ba'da mudiha dina sabada liwatna itu salasati ayam geus lewat 3 poe ka ditu ka takjiah ta eta mah makruh cenah wa yusanu jeung disunatkeun deui naon aya umma yen ngawalatrakeun nyumarambahkeun bit takjiati kana takjiah jami'a ahli mayiti kasakabeh ahli mayit wa qaribahu jeung ka pirang-pirang barayana dulur kerabat dulur deketna itu mayit wal kubaro jeung pirang-pirang nu kolotna mayit wasogoru jeung pirang-pirang budak leutikna mayit warijala jeung pirang-pirang lakina wanisa jeung pirang-pirang awena wa yukrahu sareng dimakruhkeun lahum pikeun itu si jalma punten wa yukrahu sareng dimakruhkeun lahum pikeun itu ahlul mayit naon al julusu diuk laha pikeun itu takjiah wason uto amin jeung nyiapkeun makanan yajma'una bari ngumpulkeun itu ahli mayit annasa ka manusa alaihi atas itu to'am 5 karena hadis rawa nu ngariwayatkeun sah Ahmad Imam Ahmad an Jarir bin Abdillah al-Bajali qala nyarios itu Abdillah qala nyarios Jarir gitu kuna bukti kuring na'udu eta milang-milang kuring al-ijtima'a kana kukumpulan ila ahlil mayiti ka keluargana mayit wasona ahum jeung nyiapkeun kuring ka ahli mayit atau ama kana tuangeun ba'da dapnihi dina sabada dikuburna itu mayit minan niyahati tina sasambat wa yustahabu jeung disunatkeun lijironin pikeun tatanggana ahli mayit ti ahli mayit walau ajanibi jeung sanajan eta jiron teh deungeun-deungeun lain dulur wa mu'arifahum jeung sanajan eta teh kenalanana ahli mayit wa ilam yakunu jeung sanajan teu bukti itu ma'arif jironan eta tetanggana wa qaribuhu jeung barayana itu mayit
illa al abaidi anu pirang-pirang jarauh wa ingkanu jeung sanajan bukti itu aqarib eta bigori baladil mayiti lain di daerah mayit naon ayyasna'u yen migawe itu aqarib li ahlihi pikeun ahlina mayit to aman kana tuangeun yakpihi menumatak nyukupkeun ka itu ahli yauman dina sapoe wailatan jeung sapeuting ing sapoe sapeuting cenah wa yulihu jeung yen ta ngeukehan itu jiron alaihim ka itu ahli pil ukli dina tuangeun wa yahrumu jeung haram naon sanatu non sona migawena itu to'am lina ihati haram disadiakeun pikeun jalma nu sasambat li anahu karna sanyana sona eta i'anatun ngabantuan ala maksiatin kana maksiat kuduna mah cenah nu sok sasamat nalika ditinggalkeun musibah teh tong disuguhan tong birena naon cenah Pasrun ari ieu eta hiji pasal pijaratil kuburi anu tetep ieu pasal dina martelakeun ziarah kubur. Oh istirahat heula. Istirahat heula 5 menit. Paslun ari pasalnya. Paslun ari eta hiji pasal pijaratil kuburi anu tetep ieu pasal dina martelakeun ziarah kubur. Ahroja ngaluarkeun saha al-Uqaili Imam Uqaili an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah qala nyarios Abi Hurairah qala nyarios saha Abu Rajin ya Rasulullah inna tariki sanyana perjalanan kuring alal mauta atas pirang-pirang pakuburan ngalewat ka pakuburan cek urang pahali kalamun maka naha eta tetepikeun kuring ari nyarita pedah ngaliwat ka pakuburan kudu pupuntenan henteu cek Abu Rajin naros ka Rasul atakalamu anu nyarios kuring bihi kana itu kalam ida marortu di mana-mana ngalewat abdi alaihim ka itu mauta kumaha waleran Rasul qala ngawaler Kangjeng Rasul kul ucapkeun ku anjeun Rajin Abu Rajin assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin antum lana salapun wa nahnu lakum tabiun wa inna insyaallahu bikum lahikun eta cenah sok bacakeun mun ngaliwat pakuburan teh assalamualaikum salamatan alaikum eta muga tetep ka anjeun ya ahlal kubur hei ka penghuni kuburan minal muslimina nu tetep ti golongan jalma-jalma muslim wal mu'minina sareng golongan jalma-jalma mukmin antum ari aranjeun lana kanggo abdi eta salapun tos mayunan wa nahnu sareng ari abdi sadaya lakum ka aranjeun eta tabiun bakal ngikuti bakal nuturkeun wa inna jeung sanyana kami insyaa lamun ngersakeun sah Allah Gusti Allah bikum ka aranjeun lahikun eta nyusul cenah ka aranjeun qala nyarios deui saha Abu Rajinin aneheun ta Abu Rajin teh hal yasmauna nah ngarupingeun cenah itu mauta aku ngupingeun kitu cenah Gusti kudu assalamualaikum sagala kanu di kuburan qala ngawaler Kangjeng Rasul yasmauna ngarupingeun cenah itu mauta puguh we pasti ngarupingeun nama wala yastatiuna jeung teu kuateun itu mauta ayyujibu kana ngajawabna itu kana ngajawabna teu kuateun
Ae tegesna jawaban kana ngajawabna, teu kuateun kana ngajawabna. Yasmauhu anu ngupingkeun kana itu kalam saha al hayyu dat anu maha hirup, kecuali Allah nu ngupingeunna cenah anu maha hirup. Qala nyarios deui naros deui Rasul, ya abarojin, he abarojin, ala tardo nahan teu ridho anjeun antaruda kana yen tangga jawab alika ka anjeun bi adadihim kalawan sabing bilanganna itu mawata. Sa al malaikatu malaikat teu ridho cenah diwalar salam ku malaikat sabing bilangan wae di pakuburan eta. Itu saur Rasul teh ieu hadis teh netelakeun yen dinalika urang babacaan naon teh didugikeun naon dina luhureun pakuburan atau ngaliwat ka pakuburan kakupingeun urang keur ketak-ketok ceplak-ceplekna senal matak geuningan cenah cekolot mah lamun ngaliwat ka pakuburan ulah garaneng sumawana ieu mah nyeungeut karbit dina gigireun kuburan. Wah atuh kacida usum naon tah kuburan dipake nyareungeut lolodong karbit ulah karunya ngupingeun eta malakan mah asa gelegeranana ge cenah ge naon sapertikeun wah geledeg kitu. Nah eta teh ngupingeun nalika urang assalamualaikum ya kubur minal muslimin wal mukminin antum lana salapun wa nahnu lakum tabiun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Ngupingeun eta teh lamun ka kupingeun apa da teu kuat ngajawabna. Mun ka kuping nu urang ngajawabna deui meureunan waalaikumsalam tu jago pakuburan teh meureun teu lalumpatan mah urang nu geus maot ngajawab deui kitu. Anu kumaha nu borangan mah aya sora kekereketan oge sora jurig ngabecir lumpat. Wa ibni Abi Dunya sangalawarkeun Imam Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Muhammad bin Wasi qala nyarios Muhammad bin Wasi balagoni tos dugi ka kami naon anal mauta sanyana jalma nu maot eta ya'rifuna kenaleun cenah mauta apaleun cenah nu marawat teh bijuwarihim kalawan nu ngajiarahan itu mauta hiji-hijina teh apaleun yaumal jumati nu ngajarahan jarah dina poe Jumat wa yauman jeung dina poe qoblahu anu tetep samemeh yaumil Jumat wa yauman jeung dina poe badahu anu tetep dina sabada poe Jumat. Jadi jalma-jalma arwah nu tos aya di alam barzah di alam kubur teu pati-pati dilewatan ku jalma bari ngomongna naon atawa bakal karenaleun hiji-hijina. Ieu si anu, ieu anak urang, ieu incu urang kenaleun. Itu wal Baihaqi sareng ngaruarkeun Imam Baihaqi an Muhammad bin Nu'man mursalan bari hadis mursal kana hadis mursal kana hadis man ari saha jalma jaro anu jarah si man jarah teh berkunjung sowan kubro abawaihi kana pakuburan ibu ramana si man aw ahadahuma atawa ka salah sahijina abawaeh pikuli Jumatin dina saban-saban Jumat gupiro maka pasti dihampura sahalahu itu si iman wa kutiba sareng dituliskeun si iman birron kana kahadean warwa sareng ngariwayatkeun sa Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sanya Kangjeng Nabi eta qala ngadawuh Rasul anasuma ari ngaregreganana yen yakunu bukti saha almayitu mayit anisuma ari ngaregreganana yen yakunu bukti saha almayitu mayit pikobrihi dina pakuburana mayit ida jarohu di mana-mana ngajiarahan huka itu mayit saha manjalma kana anu bukti itu si iman yuhibuhu eta mikaresep si iman ka mayit pi dunya di dunya. Nu bakal jadi pangregregan ka mayit di alam kubur nyaeta di mana-mana dijiarahan ku jalma waktu di dunia dari pika cinta. Dan waktu di duniana
si eta teh layeut dipika resep dipika cinta atawa dipake pangcurhatan atawa mun aya nama jadi soulmate na maot salah saurang tah heg nu hirupna teh ngalayat ngalongok ngajiarahan kan wah eta pangbungaheunana bungaheunana teh cenah. Wah roja sareng ngaluarkeun sa muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja eta kaluar nabi ilal makbarati ka makbaroh ka pakuburan. Faqala maka nyarios Kangjeng Nabi kana cariosan Assalamualaikum daroqomi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Rasul nyontoan di mana-mana rek ngalewat ka pakuburan teh atau asup ka pakuburan ka naon pajaratan. Rasul ieu teh assalamualaikum he ari kasalmetan alaikum eta muga tetep ka aranjeun daroqaumin kana daerah tempatna kaum mukminin jalma-jalma mukmin. Wa inna jeung sayana kami insya lamun ngersakeun saha Allah Gusti Allah bikum ka aranjeun lahikun eta bakal nyusul. Itu. Wajada sareng nambahan sa Ibnu Sini an Aisyah tampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha kana cariosan hadis Allahumma la tuhrimna ajrahum wa la tubtina ba'dahum. Allahumma ya Allah la tuhrimna mugi ulah ngahalangan Gusti ka abdi sadaya ajrohum kana ganjaranana itu mauta wala tubtina sareng mugi ulah mitnahan Gusti ka abdi sadaya ba'dahum dina sabada itu mauta. Wabnu Abi Saibah sareng ngalawarkeun Ibnu Abi Saibah anil Hasan qala nyarios Hasan kana cariosan man ari sajalma dahola anu asup si iman al maqabir ka pirang-pirang pakuburan paqala maka nyarios si iman Allahumma rabbal ajsadil baliyah Allahumma ya Allah rabbal ajsadi nu jadi pangeran pirang-pirang jasad albaliyati anu buruk wal idomi jeung tulang an-nakhrati anu bubuk allati kharajat anu kaluar lati minad dunya ti dunya wahya sareng ari lati bika ka Gusti eta mukminatun anu iman. Adhulu an udhila diasupkeun naon alaiha atas itu lati ruhan kana ruh min indika disanikeun Gusti wasalaman jeung salamet mini ti abdi istagfaro maka eta mangmentakeun hampura lahu pikeun si iman naon kullu mukminin saban-saban jalma mukmin mata anu maut itu si mukmin mud khalaqallahi Adam timimiti nyiptakeun makhluk timimiti nyiptakeun saha Allah Gusti Allah Adam ka Nabi Adam. Wahroja sareng ngaluarkeun hukana hadis Ibnu Abi Dunya bilabdi kana lapad kataba nuliskeun saha Allah Gusti Allah lahu kana itu lapad bi adadiman kalawan sabing bilangan jalma mata anu maot itu si man min ladun Adam timimiti Nabi Adam ila antakuma nepikeun kayen breg ila antakuma nepika yen breg naon as-saatu kiamah hasanatin kana pirang-pirang kasaean.
Wal Baihaqi sareng ngaluarkeun Imam Baihaqi an Bisri bin Mansur qala nyarios Bisri kana bukti saharojulun aya hiji jalma yah talipu eta bulak balik ilal jabani kana tanah Jabanah kuburan di tanah Jabanah. Hiji jalma cenah bulak balik we kana kuburan di tanah Jabanah. Payashhadu makang hadiran itu si rajul as-sholata kana salat alal janaiji kana salat jenazah hadir. Paida amsa maka di mana-mana sore-sore wakopa cicing we cenah si rajul. Paida amsi maka di mana-mana sore-sore si rojul wakopa cicing si rojul ala babil makobiri atas lawang pakuburan cicing we cenah. Pakola makana menyarios itu si rojul anasa muga ngaregregan saha Allah Gusti Allah ngadua dina lawang pakuburan teh. Wah satakum jeung muga naon tadi teh anasamuga ngaregregan saha Allah Gusti Allah wah satakum kana kakeung aranjeun warohima jeung muga mika asih saha Allah Gusti Allah gurbatakum kana ngumbaraan anjeun watajawaja jeung muga ngahampura saha Allah Gusti Allah an sayiatikum tina pirang-pirang kagorengan aranjeun waqobala jeung narima saha Allah Gusti Allah hasanatikum kana pirang-pirang kasayan aranjeun. La yajidu bari teu nambahan cenah si rajul ala haulail kalimati kana itu kalimat teu nambahan sakitu we ngaduana teh. Anasallahu wahsatakum wa rahimallahu gurbatakum wa tajawajallahu an sayiatikum wa qabalallahu hasanatikum sakitu cenah ngaduana teh. Qala ngadawuh naon dalika rajul itu si lalaki itu tadi si jalma. Pamsaitu mangka sore-sore cenah kuring datalalatin dina hiji peuting. Pan sorop tu ngaleos we cenah kuring ila ahli balik ka keluarga kuring. Walam ati jeung henteu datang deui al maqabiro ka pirang-pirang pakuburan. Pabainama cek eta si lalaki. Maka di antara ari kami naimun eta keur kulem idan dina nalikana naimu anak ari kuring eta biholkin kadatangan makhluk kasirin anu loba torojol teh cenah keur kulem teh daratang kana pangimpian teh. Jauni daratang cenah itu holkin ka kami kultu naros cenah kuring dina impian teh man eta saha antum ari aranjeun wa majeng eta naon hajatukum ari pangabutuh aranjeun ke cenah naon itu abur-aburan kieu qalu nyarios itu holkin kasirin nahnu ari kami eta ahlul maqabir kami teh penghuni pirang-pirang kuburan waqad awadtana yakin tetela ngabiasakeun cenah anjeun ka kami mingka ti anjeun hadiatan kana hadiah anjeun biasa sok ngahadiahkeun doa cenah ka kami inda insiropika nalika balik anjeun ila ahlika ka keluarga anjeun kultu naros cenah kuring cek si rajul tadi wama ari naon hiya itu hadiah qalu nyarios itu holkin kasir ada watu eta doa cenah anjeun sok ngadoakeun ka kuring ka kami alati kunta anu bukti anjeun eta tad'u sok ngadoa anjeun biha ku itu dakwat kuring teh cenah pirang-pirang penghuni pakuburan nu sok didoakeun ku anjeun kultu naros deui nyarios cenah kuring cek si rajul paana maka ari kami eta awidu
ngabiasakeun we deui cenah kuring lidalika kana itu dakwat kana doa. Qala makanya rios itu si rojul pama tarok tuha teu ninggalkeun deui cenah kuring kana itu dakwat ba'du dina sabada itu kejadian tadi. Wa qala sareng ngadawuh sah Muhammad bin Ahmad al-Marwazi sami tu nguping kuring Ahmad bin Hambal ka Imam Ahmad bin Hambal yaqulu bari nyarios Ahmad bin Hambal Ida dakhaltum di mana-mana arah sub aranjeun al-maqabir ka pirang-pirang kuburan pakra'u maka kudu cirian-cirian pakra'u maka kudu maraca anjeun bi Fatihatil kitab kana al-Fatihah kitab tuh cirian tah di mana-mana aranjeun rek asup ka pakuburan sok cenah maraca kana Fatihah wal ikhlas jeung kana surat al-ikhlas wal muawwidataini jeung kana surat Falaq binas surat Falaq jeung surat An-Nas gitu. Jadi asup ka pakuburan teh maca Fatihah maca Qul huwallahu ahad terus al-Falaq terus An-Nas waj'alu jeung kudu ngajadarikeun aranjeun kabeh sawabadalika kana itu ganjarana Fatihah kitab ilah li ahlil maqabiri ka penghuni pirang-pirang kuburan painahu karna sanyana itu sawab eta yasilu dugi tah bacaan Fatihah bacaan alilas teh cirian pajarkeun teu tepi cenah bacaan Fatihah bacaan naon Quran ka mayit ieu cirian pajarkeun teu tepi cenah painahu karna sanyana itu sawab yasilu eta dugi sawab ilaihim ka itu ahlil maqabir tepi ka pirang-pirang penghuni kuburan kanu tos aya di alam barzah pal ihtiaru mangka ari kaul nu dipilih eta ayyakula yen ngucap saha al-qari'u jalma nu macana teh ba'da pirogihi dina sabada maca beres bacaanana si qari maca ieu Allahumma ausil Allahumma ya Allah ausil mugi ngadugikeun Gusti sawabama kana misla sawabna perkara teh nu dibaca mun Fatihah ganjaran Fatihah mun satamatan Al-Qur'an ganjaran satamatan Al-Qur'an qara'tu anu maca kuring kana emak ila pulanin kamang pulan atau kasaha gitu bulan nama eta teh umum ka kasaha tah cirian ieu teh ieu doana dina sabada urang babacaan nyaeta doa isol ngaranna Allahumma ausil sawabama qara'tuhu ila pulanin lamun lobaan atuh Allahumma ausil sawabama qara'nahu ila arwahi pulan bin pulan wa ila pulan bin pulan wa ila pulan bin pulan gitu tah eta cirian dalil bukti bacaan urang teh pahalana dugi ka mayit kumaha cenah ge urang ge kapancan puguh meunang geus kalah dibikeun ka mayit ye lain kitu urang nu macana puguh meunang pahala nu dihadiahan ku babacaan urang meunang sarua naon tah pahala lain ieu mah kieu diibaratkeun teh kana kuntung rokok kana rokok cenah urang ge cenah ge naon cenah kuntung tuka dibuang cenah ge kalah ka dibikeun ka batur moal kabagean ih lain kitu di mana-mana urang maca Fatihah maca surat al-ikhlas surat al-falaq surat An-Nas komo satamatan Al-Qur'an terus dikirimkeun pahala misla sawabna ka mayit maka dugi pahalana nu macana sumawona nu maca keuna ku nyaeta pahala bacaan
baca jeung capekna gitu. Kapan cenah diburuhan nya eta mah buruhna mah lain naon lain tujuan anapun urang geus maca didugikeun ngamai ternyata diburuhan nya eta mah buruhna lain tujuan ngan naon eta mah padolna eta mah leuwihna dunyana eta mah ganjaranna mah teu katingali nyaeta pahala dipayunan Allah mah nyaeta di naon teh teu katingali disamarkeun teh. Wahaka ba'du ahlil ilmi wallahu alam.